Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun sampurasun. Wargi-wargi baraya pecinta dongeng Sunda anu dimana beayana alhamdulillah. Kalayan kudrat ilahi Robbi kodaratinu maha kawasa urang sadayana tiasa ditepang dangu kendei. Sareng sim kuring Kang Tile dina acara carita Sunda tanapi dongeng Sunda. Nyaeta bari senuluykeun hanca carita anu katunda mitra. Dina juduning carita Jakarana anu mana ieu carita teh hasil buah karya atanapi karangan Amburos ti Palihan Bandung. Nanging satu acana mitra Kang Tila nyuhunkeun dihapunten dina audio anu bagian ka 64 aya kesalahan teknisnya. Alah janten audiona teu kariksakeun ku sim kuring teh nya. Ente lebet kana soundcard eta teh. Janten garing suarana teh. Hapunten nya. Kukituna mitra Kang Tile bade ngauihan sakediknya supados etang-etang nambalan kakirangan anu audio anu kamari. Sumaga mitra urang lajengkeun dihanca carita anu katunda. Kasugri kaum dangu. Urang kocapkeun di hiji wewengkon anu katelahna tutugan Gunung Gede. Didinya aya hiji imah leutik campernik. Eta patempatan kacida pisan hadena. Mata kelamun brai Batara Surya medal. Eta tempat langsung kasorot ku cahayana. Beh landeuh aya walungan anu ngagulidag caina herang ngagenyas. Ari dipeuntaseun walungan dikuriling ku pasir aya nu kandel jeung aya nu ipis. Di sabudeureuna eta tempat loba tatangkalan anu rajeg jarangkung. Nya kayaning tangkal jambu mede, tangkal malaka jeung rea-rea deui anu sok aya di leuweung. Ari dihareupeun eta imah aya palataran anu cukup lega. Samalah dipelakan ku jukut lembut anu katempona ngampar hejo. Ari di sisina rajeg tangkal bubuahan. Aya tangkal rambutan, tangkal sawo, tangkal alpukat, tangkal kadu, jeruk jeung anu sejena. Ari ditukangeun eta imah aya pancuran leutik anu caina ngerelek. Samalah didinya katempo loba ingon-ingon kayaning hayam bikang jeung anakna. Hayam jago, entog jeung soang anu keur arulin di buruan. Ari anu boga imah saurang lalaki kolot anu geus rada bongkok. Bukna oge geus bodas tapi katempo masih kene cangker. Si Aki dibaturan ku saurang budak ngora, umurna kira-kira aya kana 17 tahun. Sapopoena manehna tukang ngurus tatanen jeung nguruskeun ingon-ingon. Harita si Aki keur diuk ngadaweung dina golodog. Panona anteng nempokeun si Imong anu keur maraban hayam jago di buruan. "Mong, mani alus geuning eta hayam teh euy. Buntutna oge mani panjang. Bulunya alus jeung matana oge meuni jalingor." Ceuk si Aki ngamimitian cacarita bari melong ka si Imong. Anu harita keur cingogo maraban hayam.
Sakapeung diusapan tonggongna hayam teh katempo lindeg. Nya Aki alus pisan hayam teh. Sugan masih hade we ieu mah. Walon si Imong bari nyerengeh seuri. Ari indungna anu mana eta cemong? Pan indung nama anu dihakan careuh teh Aki. Oh, nya anu borontok teh lain. Nya anu eta Aki. Lamun bapana anu itu tuh. Walon si Imong bari nunjukkan hayam jago anu keur pucak pacok sisi kebon. Nya bener anaknya anu eta. Lain aya baturna ti heula teh. Nya aya baturna mah 2 tapi bikang tereh ngendog. Tapi ari anu sejena mah beak dihakan careuh batur anu ieu teh puguh matak lebar. Tapi nya kumaha deui atuh da geuning careuh teh galak pisan kana hayam teh. Padahal geus dipaguhan kandang ti ari ceuk rarasaan mah. Tapi angger we beunang ku careuh. Mong, Aki teh keur moe daging mencek tadi teh di tukang. Cing pangnyaitkeun ka ditu. Bisi kapuru hujan. Jeung deui geus sore ieu teh. Lumayan daging mencek keur dahar engke moal burung teu seungit teu da dibeulem. Nah waka dijahit Ki. Da kawasna moal waka hujan. Lantaran langit oge tuh tempo meuni bengkras. Panon poe panas keneh. Jawab si Imong bari ret kaluhur leungeunna nunjuk ka langit. Barang beres si Imong tarangna meuni kerung panonna teu ngiceup. Naon ari itunya? Si Imong ngageurna ngomong sorangan. Panon terus mencerong kaluhur lantaran nempu anu keur kakalayangan di awang-awang kabawa angin siga manuk. Tapi lain manuk sabab katingali suku jeung leungeunna. Naon ari eta? Manuk atawa jelema? Ceuk si Imong bari gigisik. Lantaran hayang sidi kanu keur kakalayangan. Aki, tempo hari itu naon Ki di luhur aya anu kakalayangan? Si Imong ngagerau ka si Aki, tapi bari anteng terobah melong ka luhur. Wah, paling oge manyuk eta mah. Walon si Aki bari jongjon bae melong ka hareup, teu pati malire ka si Imong. Sanes Aki. Sok geura tinggal atuh ku Aki. Asa siga jelema eta mah. Jawab si Imong ngomongna sakapeung lemes sakapeung sok kasar. Tapi memang geus kitu adatna jadi pikeun si Aki mah geus teu matak heran. Da puguh geus kitu biasana. Tapi sanajan kitu si Imong mah budakna bageur nurut jeung daekan. Maknya aya jalma kakalayangan di luhur. Aki masok tara percaya. Kadieu atuh gura tinggal ku Aki. Ceuk si Imong. Bari terus tutunjuk ka luhur nuduhkeun kanu keur kakalayangan. Nu beuki lila beuki handap sarta beuki jelas. Kulantaran ngarasa panasaran. Jerut si Aki turun tina golodog terus nangtung di buruan bari tanggah ka luhur. Breh katempo ku si Aki sidik pisan aya anu keur kakalayangan. Bentukna kawas awak jalma sabab katingali leungeun jeung sukuna. Nya puguh atuh si Aki ngaranjug reuwas tapi bari jeung heran. Nah beut aya jalma kakalayangan di awang-awang. Nah beut siga jelema eta mah geuning Mong. Ari Aki sanes siga puguh nya. Sok geura sidikeun ku Aki aya sukuan. Bener Imong. Jelema eta mah tapi nah beut bisa kitu nya. Ceuk si Aki bari terus mencrong ka luhur. Teu srikna panonna teu ngiceup-ngiceup. Tuh, bagi handap Aki. Alah, sok buru tewak ku Aki bisi ti bebeut. Keun atuh urang tewak ku Aki karunya.
Lamun Cibeubeut kana caneu mah moal ceremuk ca awakna. Ceuk si Aki bari jeung terus tatan-tatan rek newak jalma nu keur kakalayangan. Anu beuki lila ngalayangna beuki handap samalah tuluy Nyi Rorot nutug kana lemah. Barang ningali kajadian kitu, Hiat! ukur sakilat, jeleng si Aki harita luncat meningat jelepung kaluhur. Terus nyamber awak saurang jalma nu geus rek niban lemah. Gerakan si Aki estuning kesit jeung katempona bangun anu harampang. Gep awakna ditewak, juralit, celek si Aki teu lila oge geus napak deui kana lemah bari mayang awak saurang jajaka. Anu teuing saha ngaranna lantaran can kungsi panggih saacana. Alhamdulillah katewak imong. Lah bener geuning ieu teh jelema. Ceuk si Aki bari melong kana beungeut eta jajaka. Anu katempo geus sepa teu beda jeung mayit. Bibirna geunteul, awakna camewek tiis, baju kampretna rangsak sarta pinuh ku getih anu geus garing. Ku si Aki terus dititenan. Breh katempo sidik pisan dadana geuneuk siga tapak paneungeul. Hirup keneh eta jalma teh Ki. Tanya si Imong bari melong kana rupa jalma nu keur dipayang ku si Aki. Nyadu ka teuing atuh. Da can dipariksa. Mending oge urang bawa heula ka jero imah. Keun ku Aki rek dipariksa, nah hirup keneh atawa geus maot di jajaka teh. Karunya teuing beut nyepi kaki yeuh. Walon si Aki sareta teu badai ngomong. Terus bae asup ka jero imah bari mayang awak eta jajaka. Ari si Imong ngicelik nuturkeun ti tukang. Saenggeus aya di jero, nya terus bae digolerkeun dina samak anu geus ngagelar ti tadina. Ragamang leungeun si Aki ngarampa dadana, bari ngararasakeun ketek jantungna. Geus kitu gap deui kana pigeulang leungeunna, terus atuh kana urat beheungna dipapai kalayan apik jeung taliti. Si Aki harita katempo gogodeg bari kumecrek sagala kawas anu ngarasa heran. Ningali kitu si Imong anu keur nyaksian jadi penasaran. Kumaha Ki? Nah hirup keneh? Tanya si Imong panuna teu leupas mencerongkan awak eta jajaka. Anu harita keur dipariksa ku si Aki. Samalah terus reet kana begeutna nyidikeun kana rupana. Alhamdulillah. Nyawaan keneh mong. Sok sanajan geus laun oge tapi Aki masih keneh bisa ngarasakeun ketek jantungna. Oh jadi hirup keneh. Syukur atuh tapi kunaon nya Ki? Manehna teh? Oh nyadu ka teuing atuh oge teu hafal. Ari maneh nanya teh cara dipikir heula mong make nanya kunaon sagala. Lamun hayang apa nya engke bae tanyakeun ka jenisna lamun geus sadar. Geus ayeuna mah moncong loba omong. Mending gancang ka ditu nyokot caihaneut tina seeng. Terus wadahan kana baskom sakalian mawa lamak anu bersih. Walon si Aki terus atuh mere parentah ka si Imong anu harita keur nagog gigireun. Sangkan gancang nyadiakeun caihaneut tina seeng. Ngadengi kitu si Imong teu leleda. Jung harita nangtung terus ngaleos muruka tukang rek nyadiakeun anu dipentak ku si Aki. Tekung si lila. Si Imong geus datang deui bari jeung mawa baskom anu dieusi ku cai. Teu poho jeung lamakna anu bersih, sok atuh ditunda gigireun si Aki. Rek dikumahakeun Ki? Ya rek dibersihan heula euy. Karunya ieu jajaka teh kawasna keur tatuparna. Sigana mah geus tarung meureun manehna teh. Ceuk si Aki gap kana lamak terus dianclomkeun kana cai. Satuluyna diperet. Geus kitu las diusapkeun kana beungeut terus kana dada eta jajaka samalah mapai kana leungeunna. Getihna dibersihan kalayan apik pisan nepi ka bersihna. Samalah tuluy atuh bajuna anu rangsak oge harita dilaan dibantuan ku si Imong. Barang keur kitu, luk aya anu murag nya tuluy direret. Breh aya bungkusan leutik,
Gancang atuh ku si Aki eta bungkusan teh dicokot tuluy diulak hilik tapi teu wani muka. Lantaran rumasa lain barang boga manehna. Sup kana jero saku kampretna. Imong, Abdi, cik mawa samping sarung ka dieu anu bersih. Urang simputan ieu jajaka teh karunya bisi tiriseun. Sakalian jeung baju kampret anu Aki urut baheula sugan we atuh mah jeuna. Teu talang ke mitra. Leos atuh si Imong asup ka kamar. Tapi teu sakumaha lila oge harita geus ngurunyung deui mawa samping sarung jeung baju kampret. Sor diasongkeun ka si Aki terus dipakekeun ka eta jajaka. Geus kitu disimbutan ku samping sarung. kumaha rigos kieu Aki? Nah geuning manehna teh acan eling. Nya teu kumaha, keun bae antepkeun sinasare ayeuna mah. Da engke oge bakal eling sorangan. Ayeuna mah mending oge sok keur ampihkeun ingon-ingon sarta ulah poho jahit poe daging mencek anu dipoe ku Aki. Da geus purit ieu teh. Omat panto paranje tulakan sing pageuh. Mohon mangga Aki. Nya saenggeus kitu maleos atuh si Imong teh indi trek ngajalankeun sakabeh anu diparentahkeun ku si Aki. Mangsa alam harita teh geus maju ka burit mitra. Sora tongere treang di sarada patembalan. Sora manuk rici tina dahan bari pating arah celog jeung baturna. Angin leutik ngahiliwir nebak kana dangdaunan katempona pating aroyag pating arulang. Sorana kadenge pating korosak. Ari hawa karasana beuki burit teh kalah beuki tiis nyerep nyecep kana awak. Kawantu aya di pagunungan. Kasugri kaum dangu. Gancang namangsa dina ieu carita teu kacatur lilana. Ayeuna urang kocapkeun geus 2 poe kaliwat. Eta jajaka aya di imah si Aki. Sapopoena diurus ku si Aki jeung si Imong. Tapi nepi ka hari tak acan kene sadar kana dirina. Tapi sok sanajan kitu. Si Aki mah teu bosenan. Terus bae eta jajaka teh awakna diubaran sabisa-bisa. Samalah sok diinuman ku cai saeutik-saeutik ku sendok lantaran karunya bisi tuhureun. Kira wanci pabeubeurang. Si Aki geus biasa lamun bari cicing teh sok bari nganyam paparabotan. Kayaning ayakan, boboko hihid aseupan, nyiru jeung anu sejena. Cenah mah tambah bosen ngahuleng eueuh anu dipigawe. Samalah lamun geus loba hasil anyaman teh sok diiderkeun ku si Imong ka pilemburan. Da puguh sok loba anu butuh ku parabot mah. Ari hasilna nya keur nyukupan bubutuh sapopoe anu eueuh di dinya. Kayaning beas da si Aki mah teu nyawa. Lauk asin, uyah, tarasi atawa naon bae. Sajabati anyaman. Si Imong oge sok ngiderkeun hasil tatanen kayaning sayuran jeung bumbuahan. Da puguh teu kadahar sabab hirupna ngan ukur duaan. Samalah lamun aya urang lembur anu ngalasuluh kaleuweung sok ngadon nyarimpang heula ka imah si Aki. Sarta sok dibahanan kadaharan. Sabot si Aki keur jongjon diuk ngadekul bari nganyam ayakan. Kadenge ti jero imah aya sora anu humarurung. Reg si Aki eureun heula nganyamna. Ceulina ngadedengekeun kana eta sora anu tetela teu salah datangna ti jero imah. Jung atuh si Aki nangtung terus gura-giru asup saenggeus aya di jero. Ret atuh si Aki teh kasih jajaka anu harita masih keneh ngagoler. Tapi ayeuna mah panonna geus bisa beunta. Samalah kadenge humarurung bangun anu keur ngarasakeun kanyeri anu luar biasa.
Aduh. Aduh. Ceuk eta jajaka umarurung bari katempo muringis. Yang Gus Eling hidup deh. Tanya si Aki terus atuh ge kiuk digigireun. Aripano neuteup kana beungeut eta jajaka nu katempo pias jeung celong. Sorot panona layu katempona bangun anu ripuh pisan. Ari eta jajaka teh taya lian. Sok miheulaan wae si Ambu mah. Omo si Abah mah. Jakarana cenah. Bener pisan Ambu Abah. Eta teh jakarana anu harita nepi kadinya. Lantaran kabawa ku angin puyuh ciciptaan Ki Badrowi tea. Antukna ragrag ditutugan Gunung Gede sarata ditulungan ku si Aki jeung si Imong. Aduh. Di mana ieu teh? Ceuk jakarana humarurung. Ari panon rurat reret nitenan kayaan didinya. Tapi harita teu malire ka si Aki mah lantaran manehna acan eling pisan ingetana selang-seling. Sakapeung inget, sakapeung henteu. Samalah terus haharurungan leungeunna nyekelan dada anu karasa nyeri luar biasa. Ujang. Syukur geus lilir ayeuna mah. Geus teu kudu hariwang jeung ulah loba pikiran. Lantaran ayeuna hidup aya di saung Aki. Ceuk si Aki ngomong lalaunan. Ngadenge kitu ret atuh jakarana ka si Aki anu harita aya digigireun. Terus neuteup bangun anu hayang sidik kituna teh bari muringis. Keur sakedapan. Jakarana ngahuleng sigana mah keur nginget-inget kana sagala rupa anu geus kajadian. Bray, saeutik-saeutik jakarana mimiti inget deui. Ujang. Kumaha hidup teh Gus Eling? Si Aki nanya deui samalah bari jenggap ngarampak kana pigeulang leungeunna. Aduh. Emut abdi mah Aki. Tapi aya di mana ieu teh? Nya syukur atuh ari Gus Eling mah. Hidup deh ayeuna aya di imah Aki. Hah? Aya di bumi Aki. Nah di mana ieu teh? Iraha abdi ka dieuna. Yang geus ayeuna mah hidup tong wakaloba cacanya. Lantaran kaayaan hidup deh can cager. Mending ayeuna leureuhkeun heula engke lamun Ujang geus mending ku Aki rek dicaritakeun. Ceuk si Aki darya pisan. Ngadenge kitu jakarana teu ngomong deui. Samalah terus reup panonna peureum napasna katingali reng haperanjuk. Nya sabot keur kitu. Torojol si Imong nyampeurkeun terus nanya ka si Aki bari jeung melong. Kumaha Aki Gus Eling eta jalma teh? Tanya si Imong terus ngareret ka eta jajaka nu keur ngalempreh. Nya alhamdulillah geus sadar ayeuna mah. Imong, Abdi, Kik pangyokotkeun cai anu aya dina batok di luhur meja pawon. Eta teh cai ubar anu dijieun cina racikan kandang daunan. Sok buru bawa ka dieu ku Aki rek diinumkeun ka si Ujang. Sugan bae aya mangpaatna ngarah manehna rada cenghar moal ripuh teuing awakna. Karunya mun kieu terus-terusan mah. ubar naon eta teh Aki? Ubar keur ngubaran catu di jero. Sok buru ka ditu ulah loba cacanya. Geus kitu geuwat pangyieunkeun bubur. Ari beasna aya keneh. Aya Aki beas mah. Jika atuh ka ditu gancang pigawe. Ceuk si Aki. Jung si Imong nangtung tuluy guragiru ka tukang. Tapi teu lila harita geus balik deui bari mawa batok anu dieusi ku cai ubar meunang nyieun si Aki. Sor diasongkeun sarta gap ditampanan ku si Aki.
Geus kitu si Imong terus ngaleos deui ka tukang anu maksudna rek nyieun bubur. Ari si Aki ret ka jakarana. Gap ngarampaleungeun lalaunan. Brai panonna beunta sarta terus ngareret ka si Aki. Yang, kumaha kuat atawa henteu lamun cengkat? Nya tapi lamun teu kuat mah keun bae teu kudu maksakeun. Sok lalaunan ku Aki dibantuan. Mangga insyaallah kiat Aki. Pulisik jakarana usik terus cengkat lalaunan maksudna marek nyobaan hudang. Tapi kakara oge cengkat saeutik geus ngagoak. Terus atuh ngagoler deui bari jeung humarurung. Leungeunna nyeklan dada napas nareng hapranjung. Tetela, karena gening catu ujang teh. Tapi untung kene hidup mah awakna kuat. Cacak lamun kena kajalma sejen mah kawasna geus moal salamet. Tapi ujang mah sakitu tatupanna oge masih kene kuat. Kitu ceuk si Aki. Gap kana sendok satuluina cai ubar teh diinumkeun saeutik-saeutik ku sendok. Sok sanajan karasana cai ubar teh pait meuni molelel. Tapi jakarana teu nolak. Terus bae diinum nya ari kudileukeunan mah. Nya ari kuleukeun mah teu burung beak setengah batok. Tah geuning teu burung asup ubara teh. Moga-moga bae aya izin ti Gusti anu Maha Suci. Ieu ubara teh aya maunatna pikeun ngubaran catu hidup. Aduh. Hatur nuhun Aki. Jang, ke sakedeungnya. Ku Aki rek ditinggalkeun heula. Lantaran can salat lohor Aki teh. Sok we kadinya sarekeun. Ceuk si Aki bari jung nangtung. Ari jakarana ukur unggeuk. Reup panonna peureum teu lilareup sare menit tibra. Kirawanci bada asar. Harita jakarana geus nyaring deui brai beunta. Ret ka sisi, ret ka gigir, breh katempo si Aki keur diuk teu pati jauh. Ningali eta jajaka geus nyaring si Aki bungaheun srog ngadeuketan. Barang keur kitu torojol si Imong nyampeurkeun. Imong, kumaha bubur teh geus asak? Di tadi oge parantos Aki. Jika tuh ngawadahan kana piring, si Ujang urang bere dahar. Mangga Aki. Si Imong gura-giru ka tukang deui rek nyayagikeun anu dipenta. Teu sakumaha lila geus datang deui bari mawa piring seng anu dieusian ku bubur. Deungeunna kulup endog hayam kampung. Sor diasongkeun ka si Aki sarta gancang di tampanan. Geus kitu gek si Imong diuk ningalikeun. Jakarana anu geus nyaring geuwati huapan bubur ku si Aki da puguh karunya. Da geus pasti beuteungna lapareun. Sok sanajan si Aki can apal ka eta jajaka sarta can nyaho saha-sahana. Tapi pikeun si Aki mah teu matak jadi soal dina palebah mere pitulungna. Tes tuning ikhlas ridho lillahi ta'ala teh sanyana sarta saeutik oge teu ngaharepkeun pamulangna. Nya jadi teu matak heran. Dina palebah ngurusna teh meuni geten jeung taliten siga ngurus kulawargana sorangan. Nya kitu deui si Imong oge sarua kawantu dicontohan ku si Aki. Itra kaum dangu gancangna carita. Jakarana geus aya kana samingguna leuwih cicing di imah si Aki. Lamun nili kana kayaan ayeuna mah geus mimiti pulih.
Sapopoena ku si Aki teu eureun dibere cai ubar anu dijieun tina akar jeung dang-daunan anu sok biasa dipake obat. Nya ditambah deui ku madu odeng jeung susu embe anu gede pisan hasiatna pikeun kasehatan. Puguh bae kayaan beuki maju ka cager, samalah ayeuna mah geus bisa luntang lantung di buruan. Ningalian ingon-ingon jeung pepelakan. Nincak kana poe anu ka-10. Jakarana beuki jagjag. Tapi kayaan tatu jerona mah can bisa sapinuhna cager, jadi masih kene perlu waktu pikeun mulihkeun. Kocapkeun alam peutingna kira wanci bada Isa. Si Aki Jakarana jeung si Imong keur dariuk-ngariung tiluan. Dihareupeun geus ngajagrag batok satilu-tilu di eusian ku cai teh anu hadeut keneh. Sareta kaambe meuni seungit. Ari lalauhna aya seupan sampe, seupan cau jeung kulub suuk ngahaja meunang nyadiakeun si Imong. Ujang, kumaha ayeuna kayaan awak Ujang karasana? Da katempo ku Aki mah geus loba parobahannya, nya lamun dibandingkeun jeung basa kayaan hidup dina mangsa 10 poe anu katukang. Si Aki harita mimiti tumanya. Lantaran hayang nyaho kana kayaan eta jajaka anu sabenerna. Samalah kituna teh bari neuteup kana rupana kawas hayang sidik. Alhamdulillah Aki abdi teh ayeuna mah tos sakinten. Mung ieu kantun dada anu masih keneh karaos nyeri sareng eungap teh Aki. Walon Jakarana nyarita kalayan daria. Sikepna katempo meuni sopan bangun ajri, samalah teu wani neuteup ka si Aki da puguh teu kuat ningali sorot panonna anu katempo meuni seukeut asa nembus kana jantung. Ku sakitu wae Jakarana geus bisa neguh lamun si Aki anu aya hareupeuna teh lain jalma samanea. Tangtu atuh. Lantaran tatu hidup teh lain tatu anu biasa. Tapi da eta mah tatu anu dibalukarkeun tina akibat bancrokna dua kakuatan tenaga jero anu rohaka. Tapi untungna keuna kahidep anu boga dasar kakuatan dina awak. Lantaran meureun geus kalatih, dalamun seug ninggang ka jalma sejen mah wah geus tangtu harita keneh oge bakal panggih jeung ajal. Sajaba ti kitu aya pitulung ti Pangeran anu Maha Kawasa anu ngresakeun jeung nang tayungan nepi ka hidep ayeuna salamet. Usaba begitu urang kudu ngucap syukur ka mancenya lantaran geus dibebaskeun tina balai. Salilana urang kudu taat jeung takwa sarta sumujud ka anjeunna. Ceuk si Aki bari teu leupas neuteup ka Jakarana anu keur diuk hareupeun. Ari si Imong harita teu milu cacarita. Manehna jempe bae ngabandungan bari mesekan kulub suuk. Am dihuapkeun bangun nikmat. Leres pisan Aki cariosan salira teh. Saupamina teu aya pitulung ti anjeunna. Rupina harita oge abdi teh tos binasa. Nya sajabi ti kitu ayeuna abdi tiasa salamet teh ku alatan pitulung ti salira Aki. Kumargi kitu ayeuna abdi saja ngahaturkeun sewu nuhun saketika bingahan anu teu aya watesna. Ku kaweningan galih kajembaran manah salira wireh parantos ridho ikhlas maparin pitulung ka abdi. Rupina abot nyuhun, abot nanggung, abot kanggo nampina abdi teh Aki. Margi sanaos dugi katutup umur tangtos abi moal tiasa ngabales kana sagala rupi kasayan salira anu kalintang ageungna. Mangga atuh geura saurkeun kedah kumaha abdi teh ngabalesna. Kitu cenah ceuk Jakarana. Ngomongna kadenge dumareuda, hate kacidana langsa jeung tumarimana kana sakabeh jasana si Aki. Barang ngadenge caritaan kitu. Si Aki mah kalah nyerenge seuri nembongkeun gugusi.
Geus kitu gap atuh kana padudan terus didedetan ku Bakomole. Geus Ujang, teu kudu ngomong kitu ka Aki mah. Dan nulungan soceh Aki mah teu rek menta balesan. Syukur we ayeuna mah lamun hidup geus mimiti pulih deui sabihara-sabihari. Tang tubungah Aki teh nyemponya. Ngeunaan dadah hidup anu masih keneh nyeri keneh mah, engke urang ubaran deui ku Aki, tapi memang teu bisa rurusuhan. Si Aki harita ngomong kituna teh bari jeung terus atuh nyeungeut padudan. Soropot dikenyot katempo pipina anu kemong teh meuli kempot. Cerebung haseupna mulek kaluhur katebak angin anu maroncoret tina sela-sela bilik anu carang. Ujang, ari hidup teh saha ngaran? Cing sok bejakeun ka Aki. Jeung deui cimanya asal, lantaran pasti ari ngaran jeung lembur mah tang teu boga. Tanya si Aki bari neuteup meuni leleb ka jakarana anu aya hareupeun. Wasta abdi pun jakarana Aki. Pamikawit mah ti Pasir Nangsi. Walon jakarana gancang ngajawab kana pananya si Aki. Oh, jadi ngaran Ujang teh jakaranya. Aje pisan Jang eta ngaran teh. Ari asal hidup teh ti Pasir Nangsinya. Sumuhun leres Aki. Jauh atuh eta tempat teh. Tapi kung si Aki oge kadinya baheula zaman keur ngora basa keresep keneh ngalalana. Aki, pami abdi teh ieu aya di mana? Sareng naha tiasa aya di dieu? Jakarana malik nanya ka si Aki neuteub sakedeung. Tapi teu lila terus bae tungkul. Ate ngarasa panasaran kawantu salila ieu acan kungsi nincak ka eta tempat. Jeung naon sababna manehna make jeung aya di dinya. Sakabeh anu kajadian matak teu kaharti ku pikir teu kahontal ku akal. Ieu tempat teh katelahna tutugan Gunung Gede. Nya jauh pisan lamun ti Pasir Nangsi mah kawasna bakal leuwih ti saminggu lamun seug di sorang ku leumpang. Samalah bakal leuwih sigana mah. Nya ari sababna ayeuna hidup aya di dieu heug ku Aki rek dicaritakeun. Da geus pasti sigana Ujang mah moal inget lantaran teu eling harita teh. Jawab si Aki sarata teu hararese derek-dek atuh nyaritakeun deui kajadian 10 poe anu geus kaliwat. Tibasa si Imong nempo aya saurang jalma anu kakalayangan di awang-awang. Satadina disangka manuk tapi sanggeus sidik teh lalain. Sakabehna harita dicaritakeun eueuh anu kaliwat sarta dibandungan ku jakarana kalayan Daria. Harangna meuni kerung sigana mah keur nginget-inget sagala anu kaalaman ku dirina. Sabab harita jakarana teu sadar kana sagala rupa kajadian anu tumiba. Ti saenggeusna dadana ditotog ku iteu kulu maung gagaman Ki Badrowi. Tah, kitu Ujang caritana teh. Ari kana carita samemehna mah duka teuing Aki mah teu hafal. Cing sok ari Ujang inget atawa henteu kana kajadian anu geus kaalaman ku hidup saacana nepi ka kadieu. Ditanya kitu ku si Aki. Leng atuh jakarana sakedapan ngahuleng. Bari jeung inget-inget kajadian harita basa amprok di sisi lembur Batu Nunggal jeung Ki Badrowi sapara kanca. Samalah nepi ka ngalaman tarung rongkah jeung Ki Badrowi sarta nyadirina nepi ka kudu ngalaman asor lantaran teu kuat. Ngayonan pangabisa musuhna anu tete lain bantrak-bantrakeun. Saenggeus inget kabeh. Jakarana ngarenghap narik napas panjang terus ngusapeungeut bari istighfar. Astagfirullahalazim, ya Allah Gusti anu Maha Agung.
Geuning menidugi kaki lalakon anu kaalaman ku abdi teh. Jakarana ngagerendeng ngomong sorangan, ayeuna pikirana geus inget kabeh. Kumaha ujangnya geus inget? Si Aki tumanya deui bari neuteup bangun anu teu sabar. Ayeuna mah abdi tos emut Aki. Syukur ari geus inget mah. Cing sok caritakeun atuh, nya terus terang penasaran Aki teh hayang nyaho. Nya bener Kang. Uing oge sarua hayang nyaho anu kalaman ku Akang. Si Imong anu ti tadi ukur ngabandungan milu nimbrung. Lantaran sarua manehna oge ngarasa panasaran hayang nyaho kana lalakon anu kaalaman ku Jakarana. Ieu lalakon anu kajantenan ku abdi teh Aki. Kitu deui Jang Imong. Derekdek Jakarana nyaritakeun kajadian anu geus kaalaman ku dirina. Timimiti kajadian tarung rongkah jeung Ki Badrowi nepi ka dirina kudu ngarandapan asor lantaran teu sanggup ngalawan kana pangabisana anu lain bantrak-bantrakeun. Si Aki harita anu keur ngabandungan puguh bae meuni gogodeg. Komo deui si Imong mah nepi ka olohok ngembang kadu. Sakapeung sok kumecrek bari ungut-ungutan kawantu kakara harita ngadenge aya saurang jalma anu boga pangabisa kawas Ki Badrowi. Jadi rarasana asa percaya asa henteu. Sakabehna ku Jakarana dipedar taya anu kaliwat sarta taya anu disumput salindungkeun. Tah kitu Aki kajantenan anu kaalaman ku abdi teh. Ceuk Jakarana sanggeus rengse cacarita. Panon rutret ka si Aki jeung si Imong. Uluh geuning kitu nya lalakon hidup teh. Nya geuning kitu nya Kang. Tapi naha bener eta teh. Si Imong harita nanya ka Jakarana bari neuteup. Lantaran ngarasa cangcaya kana sagala rupa anu bieu dicaritakeun ku Jakarana. Nya leres kitu pisan eta teh ai. Kanggo naon atuh kedah bohong? Margi apan ngabohong teh hukumna dosa? Jadi benernya. Tapi uing mah ieu teh asa kurang percaya. Tah kumaha ari pangemut Aki nah percaya lamun aya jalma anu tiasa kitu. Geuning meuni jagoan samalah teu kuat kadek sagala. Tembal si Imong terus ngareret ka si Aki sabab keukeuh manehna asa teu percaya. Nyatang tuh atuh keur budak saumuran hidup mah moal macak percaya Imong. Tapi lamun nurutkeun kana pangalaman hirup Aki baheula, sarata nurutkeun kana sajarah luluhur urang, geus tangtu bener ayana eta teh. Lantaran naon? Lantaran Aki sorangan ngalaman boga musuh anu boga pangabisa kawas kitu. Tapi da eta mah baheula zaman keur ngora. Ayeuna mah geus kolot, geus teu pantes lamun kudu mumusuhan. Sabab kahirupan anu baheula mah geus lila ditinggalkeun ku Aki teh. Oh jantennya aya Aki. Nya aya tuh eta teh Imong. Si Imong ai manye. Walon si Aki bari nyerenge seuri. Ngadenge kitu si Imong beuki panasaran. Cing sok atuh Aki dongengkeun ka abdi. Nah kumaha pangalaman basa Aki kapungkur teh. Beut jadi beuki panasaran abdi mah. Lah isukan ku Aki rek dicaritakeun. Tah kulantaran ayeuna mah geus peuting. Mending oge ka ditu geura sare. Sabab geus tunduh Aki teh. Jadi lamun diteruskeun ngadongeng oge, moal bener ari bari nundutan mah. Jeung deui karunya Jang Jaka bisi geus tunduheun. Si Aki mari sugan terek di pedar ayeuna, tapi beut kalah tunduh geuning. Tak kitu si Aki mah angger ari geus tunduh teh meuni tara bisa ditahan. Tapi teu nanaon isuk we lah teruskeun nya Ki. Ceuk si Imong kawas naradahan deul.
sabab manehna keresep ngadongeng. Dugra sare ayeuna mah. Ujang, aki mah reka kamarnya. Lantaran geus unduh ieu teh. Jawab si Aki bari ngareret ka jakarana terus ngerelek keai. Subuhun mangga Aki wilujeng leleson. Mitra, cageula ieu carita urang tunda heula. Insya Allah kin urang lajengkeun deui. Hatur nuhun kana naon rupi perhatosana wilujeng kantun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.